أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وعباده الكرام وإلى حضرة رسول الله عليه السلام Tuhan oleh Syahwin Kami pada sallallahu alaihi wasallam Al-Hadrami wa ila hadrati Rasulullah Syekh Khalil Bangkalan Madura wal Syekh Allahumma muslim mu'min bil barakatuh Quran al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon hari ini pasal ada pemisah pasal sahiji alamatul bulugi ari pirang-pirang cirina balik salah sunata ayat tilu tamamun sa'asara sanatan kehiji sampurna umur 15 tahun bidakari di lalaki wal unsa jeung di awewe wal ihtilamu jeung kadua bijil mani angin dijima Izakari dilalaki walun saja di awewe nipis sinina karena umur 8 tahun wal khaidu jeung katilu khaid fil unsa di awewe litis sinina karena umur 8 tahun kamari beres roes kimusonib nyarioskeun pasal makna la ilaha illallah. Mana makna la ilaha illallah itu dan lafaz la ilaha illallah nepi ka jadi 12 kewajiban dan tawisna kewajiban dohir oke kewajiban batin. Mana kewajiban dohir aya genap tina lafaz la ilaha illallah nyata susuci salat zakat puasa munggah haji sareng jihad terus pagawean batin nyata seperti tawakal tafid sabar ridho zuhud tobat atau ayeuna nyarioskeun ya Syekh Salim nyusun pasal sabadana pasal makna la ilaha illallah diteraskeun kana pasal cirina balik aya balik aya dewasa itu beda kalitan Masih dubbing teu? jadi Host masih dubbing teu? Pak Ustaz sekedap. Masih dubbing teu? Mas balik sekedap. Dewasa Aya suara dua teu dubbing teu? di alitan eta Henteu nya henteu dubbing.
aya baleg aya dewasa itu bedanya baleg jeung dewasa. Ari baleg mah tuduh karena usia, tuduh karena waktu, karena umur hidup di alam dunia, itu baleg. Aya dewasa mah tuduh nate karena sikap pemikiran, tindakan gitu ya. Itu karena dewasa. Anu dicarioskeun dina ieu pasal nyarioskeun baleg. Nu mana ukuran baleg ku ukuran ya, dina ieu pasal nyarioskeun baleg aya anu khusus ka istri model mana head gitu kan, khusus ka istri. Aya oge anu istri pamegat usia 15 tahun sarang ngimpi jima atau bijil mani istri pamegat. Ai pamegat akan mau mungkin head. Janten ari baleg mah kange batasan-batasan kewajiban dina ibadah. Di mana-mana jalma gitu ku cirina baleg dari 15 tahun leuwih ti 15 tahun maka segala rupa kehadian dicatatkeun sorangan. Tapi lamun samemeh baleg mah catatan-catatan kehadian itu dilimpahkan deh ka kolotna. Anu dicatat teh kolotna tah hari entos dewasa entos baleg mah gaduh catatan masing-masing, gaduh catatan pribadi. Aya entos baleg mah makana wajib kawalina khususna ka kolotna indung bapana gitu maparinan uninga perkawis baleg gitu. Jadi walaupun usia atas 15 tahun ke ukuran baleg aya dewasa macan puguh. Margi kadewasaan itu sanes diukur ku usia. Tadi antara baleg sareng dewasa itu beda. Baleg makana usia, tuduh karena usia. Aya disebut dewasa mah tuduh karena pemikiran, karena sikap, karena tindakan gitu. Mungkin ada ciri-ciri nate. Ieu jalma umur nate umur 20 tahun. Baleg can umur 20 tahun. Baleg. Nah, make tos baleg. Ku sabab tos langkung 15 tahun. Dewasa can. Wallahu a'lam. Nah, make wallahu a'lam eta pikiranna kadang bubudakeun pan geus kolot ge. Seperti mana di antarana cirina dewasa sapalih janten guru nyarioskeun di antara cirina jalma nu dewasa itu geus apal kana kewajibanana geus teu kudu dititah. Eta. Waktu sholat geus teu kudu dititah sholat. Waktu ibadah geus teu kudu dititah ibadah. Ieu mah kewajiban-kewajiban pokok. Henteu dititah geus hideng geus ngarenna itu mulai itu dewasa. Oke, dina pikiranana itu kan dina tindakan, dina pelaksanaan ibadah. Oke, dina pemikiranana. Aya nu pikiran teh budakeun pan geus kolot ge. Eta.
aya nu pikiranana ongko usia geus kolot 30 tahun 40 tahun tapi cara berpikir teh model muda kena pikiran aya oge dewasa aya nyebatkeun dewasa mah ari baleg mah dibatasi ku usia ukuran ilmu fikih aya dewasa mah ku ukuran spiritual dirina kontrolan spiritual nandakeun jalma dewasa mah tos memahami kana naon nu jadi kewajibanana ya dasarna mah cenah dasarna lamun masih kena dititah keneh karena sholat berarti can dewasa cenah gitu balik mah bisa wae entos da lewat 15 tahun dewasa mah henteu diukur usia di dewasa mah jadi mungkin dewasa mah kadewasaan mah lompatna kana spiritualna matak dina ya kitab ulama Syekh Salim bin Syamir nyarioskeun cirina baleg teu nyebutkeun cirina dewasa ngajadikeun batasan eta baleg kaperdihna kana ngalaksanakeun ibadah jadi sebutnya mukalaf lamun mah eta balegna dibarengan ku akal usia 20 tahun bari akal normal mukalaf geus ngartina mukalaf teh geus kaperdih kana ngalaksanakeun kewajiban mukalaf kewajiban sholat kewajiban sejen-sejena lamun dibarengan ku akal lamun mah henteu aya akal ya kurang akalna eta ngan ukur sebatas baleg teu mukalaf teu kapardih da di antarana sebut mukalaf teh nyata baleg tur boga akal usia geus baleg bari jeung boga akal nu beres tak anu disebut baleg di batasanna ku usia nu pertama usia 15 tahun pikeun lalaki jeung awewe lamun kurang 2 bulan 15 tahun baleg can aja kumaha cenah lamun perbedaan tahunna sedengkeun lamun dina tahun Syamsiah mah ya jalma teh geus leuwih 15 tahun tapi ku ukuran komariah mah usiana ya jalma teh acan 15 tahun eta ukuran baleg jeung ukuran anak usia dina 15 tahun teh eta teh dina bulan komariah atau tahun hijriyah atau bulan syamsiah ukurna tahun mana 15 tahun itu ukuran hijriyah atau komariah disebut komariah aya syamsiah matak dina ukuran bulannya dina ukuran bulan Islam mah asli disebut bulan teh karena bulan patokanna teh matak tengah-tengah bulan pasti bulanna caang gitu cenah cenah panon poe Alan seberapa tahun ini? 22 oh, paling berarti tapi masalah dewasa wallahu a'lam sebab anu dewasa mah berpikir ke masa depan gitu. Berpikir kaharepna orang bakal kumaha boga tanggung jawab itu iya ya lompatnya kan spiritual lompatna ya dina ibadahna dina sagala robana gitu. Tapi walaupun ayeuna usia 40 tahun, walaupun usia ayeuna 30 tahun, tapi masih ke salat, masih keneh dititah, masih keneh can apal karena kewajiban nah itu can dewasa.
dina tindakanana, dina perilaku, dina segala itu dewasa. Kan cara berpikir mah eta mah hese soalnya cara berpikir namanya cara berpikir orang dewasa itu kan ninggalna beda pandangan. Jadi luas cara berpikir itu penting nama hidung we cenah gitu. Jadi dewasa. Terus teh kudu dititah deui lah jalma dewasa. Geus ngarti. Kan anu ngarti kana naon? Kana ngalaksanakeun ibadah. Eta we. Jadi dewasa. Berarti ciri balik. Terus kedua, cirina balik teh nyata ngimpi jima atau bijil mani menyebabkan bijil mani wal istilamu tempatkan ngimpi jima rek lalaki rek awewe dina umur nate salapan tahun eta bijil manina teh kumaha nah bijil manina dihaja nah teh dihaja kumaha ya mah dihaja dicon nepi ka keluar mani ya budak nepi ka keluar mani sedangkan ya budak teh kakarek keluar SD eta karek keluar SD berarti lamun keluar SD teh berapa tahun ya? 12 tahun berarti. SD kan ke 12 tahun. 12 tahun, karek 12 tahun. Nepi ka keluarkeun mah sareng dihaja. Kira-kira eta balik can. Nah, make balik. Lewat salapan tahun. Balik. Tapi apakah eta budak dewasa can? Umur 12 tahun. Nah, gitu. Maka beda jelas dewasa jeung balik teh gitu. Tuh. Rada meriang, Pak, itu aduh. Tiraha muriang tamu opat engko naon atuh kirang bobo kayak kirang bobo rupina teh kadang amin di pokamnya barureun pada bekerja alhamdulillah bijil kesah nikah kudu badan teh senang ngawas juga ngajajan kadang esang kayak ngawas tadi esang tapi dah ngarokok mah tegeureun gitu sami beresan ya tanya ya nongolin eta naon teh ah wedang jahe duh asa seger tah bekas sabereji teh sabungkeut kitu teh ayo ya sok aya tah aya apaleun meureun tadi sok ngaji deui mah itu ya bener kan gitu lamun orang sedekah kanu ngaji mah ganjaran teh kabagian pan matak modal mun sedekah utama ka budak santri ya personilna namanya darongkap duaan ya Pak Tantan Aal jumheula cenah sakedap Tantan Usrip
asal ganya Di itu enggak agung teh nya teh jadi oh iya nya ketinggalan teh saya luas asa di kebon jadi saya boga luas gitu udah teh 2,5 meter ya itu 3 meter saya sama gemlong gitu ya enggak aya tilu nggak ada mal teh cacan udah tinggal di nalep mah ya sih gak di leuweung. di kebon kan ya itu alus terus kebuka penak balik asal balik atau masuk we masuk tong tarik teh ini saran saya mana kah rasakan jadi ciri balik buatnya eta biji mani atau ngimpi jima eta tak lamun mah usia 13 tahun, usia 12 tahun, usia 10 tahun keluar mani itu terus balik tapi dewasa mah can bobo dewasa tadi kan kedewasaan mah sanes ke usia ukuran usia tapi kedewasaan mah ku cara berpikir ku perilaku tindakan gitu atau sikap dewasa mah enggak dewasa teh bukan aya dewasa nurutkeun ahli tasawuf nurutkeun ahli tauhid gitu kan gak beda kadewasaan teh patokan benten mantak ukuran dewasa mah hese ngukurna aya kalana geus boga injo ge jika teu dewasa diberpikir aku budakkeun tindakanana itu ya ngaran-ngaran dititah kene berarti can dewasa patokanna mah eta dasar pan cenah boga incu pan jenis boga incu anggar balik teh selewat pasti balik hanatnya beda jeung kopi kumaha cenah aya dina kaluar mani na nah kaluar mani tadi haja itu disebut masih kan disebutkan balik sami nu penting keluar ereko jalan ngimpi papangi jeung ucing ibarat we keluar mani tenan awan gitu mimpi lempang mimpi lempang ngalewat tapi ka keluar mani kumaha cenah lamun ngimpi jima tapi teu keluar mani sami kasebutkeun dewa edan balik asal karasa keluarna padahal teu keluar dina impian teh karasa keluar mani ai pas lilir teh teu keluar balik eta sami jadi dina nyapal bah ngaluarkeun mani bade kumaha wae eta mah kaluarna mah gitu bade dipaksa bade kuayana ngimpi teu sengaja katanya teu sengaja teu dihaja gitu ku ngimpi dan ngimpi moal dihaja ngimpi mah sami eta bi khurujihi fa amsakahu wasawaun kharaja min tariqihi itu nah tuluy nahan keluar adanya kalawan caimani fa amsakahu tuluy nahan eta jalma kana caimani wasawan ya sarua be cenah eta keluar itu najan ayeuna misalkan teh keluar karasa kalau tapi ditahan
sami najan teu katempo bentukna keluar ge. Sami keneh gitu. Sami keneh entos balik lamun usia lewati 8 tahun litis sinina dah. Mereka awewe rek lalaki rek ayeuna keur jalan-jalan di luar ibaratnya ujug-ujug aya gambar liwat teh keluar sami. Jadi penyebab keluar nama kumaha wae eta mah ya erek keluar di hayu teh pokona kumaha bae eta mah erek ku jalan nempo erek ku jalan di coo erek ku jalan teh di haja eta sami tetep kasebut entos balik. Kumaha lamun tos keluar mani usia sameme 8 tahun 8. Apakah itu tersebut balik? Tapi terus keluar mani balik jan. Usia misalkan 8 tahun keluar mani ya balik jan. Acan patokannya 8 tahun. Bisa jadi penyakit, bisa jadi naon eta. Jadi ukuranan salah. No umur. Pan seurnya nu ngakibatkeun keluar mani eta. Bisa ku ngimpi, bisa ku dicoo, bisa dikumaha we ku paningali ku moain loba video-video teh arugu. Eta bisa wae. Nu katilu naon? Ciri dewasa, ciri keluar, ciri balik teh. Wal haidu jeung katilu haid. Eta. Unsa di awewe litis sinina karena umur 8 tahun. Anu tertulis di dia anu ukur 2 jenis. Awewe jeung alek mun bencong kumaha? Pernah ngadangu teh mun bencong. Kalau beuta asupna nu mana ya bencong. Mun bencong kumaha bencong? Enak awewe khusus karepan tadi balik aya nu keur lalaki jeung awewe aya nu khusus awewe ukuranna teh. Teu aya nu khusus lalaki. Teu aya, tapi nu khusus awewe aya. Mana ukuran balik anu keur awewe jeung lalaki? Usia 15 tahun sareng keluar mani eta ngimpi mah. Itu. Aya nu khusus pikeun awewe naon? Head. Lalaki moal head pika adug-adugan ge. Lamun bencong kumaha ukuran balikna? Tergantung kana sifat. Hah? Oh, bencong kumaha bencong? Sifat teh jadi penentuan. Jadi ketentuan sifat mah. Kusabab biaya adat sifat tabiat awewe ternyata jalu. Gitu. Dan mau keluar teh nya dan bencong ge mau keluar teh awewe jeung lalaki bencong ge. Gitu. Mata entong ditempon ku ayeuna perilakuna gitunya sikapna itu entong da patokanna sanes dina eta patokanna mah lamun patokanna dina perilakuna eta awewe lalaki itu kan gitu. Lamun di patokanna di dieu engke ngukur ae mata mutlak aya mun awewe ukuran head 8 tahun gitu. Mun lalaki betul ya head itu aisy kawe ayeuna misalkan ge ya perilakuna jiga awewe tapi teu head eta awewe lalaki. Tinggal tembo we beurana mun aya lalean meureun jalu. Sarangkaan beurana awewe gitu. Atuh tinggal kitu we eta. Moal keluar ti dinya eta. Dua anak mah mungkin
Gitu. Mah mungkin mah. Ya. Nganu ka ceritana aya mah nu duanana gitu. Jadi ukuran anu head ukuran di 8 tahun. Aqalla min sitata asyara yauman gitu kan. Nah, headnya ukuran head. Takribiyatin bi angka naqsuha cenah. Nu mana dina ukuran head itu ngitung head teh sebenarnya mah banget eta. Ngitung head teh. Takribiyatin nanu kurang leuwih bi angka naqsuha kaulan bukti non kurangna itu ti 8 tahun. Jadi batasanana tapi teu acan ngadangu misalnya gini. Kan kayaknya model ukuran hamil paling cepet ukuran teh 6 bulan. Paling lami 2 tahun. Gitu. Galib-galibna 8 bulan atau 10 bulan. Karena ya riwayat anu 2 tahun. Katanya riwayat Syekh Abdul Qadirwan aya jadi riwayatnya riwayatkeun kalami. Batak lamun leuwih ti 10 bulan, leuwih ti 8 bulan itu cenah sok aya kelebihan. Sasak jiga natana beuteun teh. Gitu. Nah hamil. Ayana head. Gitu. Head 8 tahun. Pasti eta seueur istri ukuran 8 tahun tos. Rata-ratana kan ayeuna sok 10 tahun geus head. Tapi samemeh ukuran ti 8 tahun teu mungkin kumaha lamun ngagetih. Memang 8 tahun geus ngagetih we. Nyakit. Apakah itu disebut balik? Apa henteu? Itu bisa jadi penyakit. Pariksa we. Ya mau ngadarah we cenah 40 tahun eta wah cocokan gitu. Cocokan lap pas kada peureum sugan supaya teu ngadarah. Kumaha cenah lamun tengah-tengah salat ngadarahkeun bae dan sedih tiaran ya gitu. Kada pusing-pusing gitu. Ayeuna lamun teh mah ieu budak teh kakarak 6 tahun kurang 2 bulan. Tapi geus head balik aja. Atuh perkurang usiana gitu. Tapi lamun kurangna 15 poe mah hitungan poe teu sabios. Aqalla min sitatan asyara yauman teh mah 16 poe. Ya mah getihna ge sakedeung da ieu mah saeutik kaluarna oge. Kaluarna ge henteu loba. Katanya. Walau bilah dotin jeung sanajan kaluarna teh sakedeung saeutik. Sok sanajan salit. Tetap kasebutkeun head. Itu ngitung head paling banget hese tah ngitung head soalnya kan aya hitungan-hitungan khusus pikeun awewe seueur teh ngitung mah ditungguan enak keluar perbo head misalkan tungguan sampai saputing tungguan contohna cenah pang saeutik nah eta sampai saputing cenah kitu nya ya tungguan eta aya anu ngitung kitu padahal mah sanes kitu ngitung nah head jadi dihijikeun direndetkeun da tina sabulan sabaraha bijil ya sabaraha jam ya sabaraha jam. Kalah engke aya
bagian-bagianna engke dina head teh meureunna syarat salatnya aya suci tina head jeung nifas gitu nih dina head. Ternyata kurang lalaki kudu apal hitungan head. Ukuran balik awewe kudu apal lantaran naon kayak baru budak teh. Bisi teu pamajikan teu ngaji teu apaleun kumaha da teu kitu kan jodoh mah. Gitu. Nya alus-alus mah urang jodoh teh. Lah kanu paham lah kana agama, ngerti kana kewajiban. Najan teu masantren gak dipaham mah. Ngaji di imahna didikan indung bapana didikan guruna jadi ngerti itu kurangnya dididik ngerti ya ulah nu tanggung boga pamajikan teh ongkot jika nu ngerti tapi salah di bejan teh ngawaro pada gaungna gitu ulah ya. Jadi kayak kenangan teh anu minimal tuh ngalaman masantren lah wah ieu mah teu ngalaman masantren atau dina teu ngalaman atau bisa nurut teh ka salaki gitu we. Majan ngalaman masantren kadang-kadang tabiat beda deh. Itu mana nurut teh salah. Jadi meh bisa dibebenah. Ngan urangna mun kudu boga ilmu. Itu ulah lalakina teh boga ilmu kan agama teh nya. Awewena komo engke budak rek jadi naon. Itu. Yang moda enak balik gitu ya. Mau teu apal ukuran balik. Teu apal ukuran anak head. Ya budak rek kumaha. Ya awalna pendidikan barudak teh awalna di imah, di urang heula. Punten. Tapi Engke ngawagel. mana? Engke Mang Tantan uih ka mana? Ke bumi. Oh. Kade sahur uih. Ah itu di dia oke sama mah aya. Itu ge sahur nyangu ah. Heeh. Wa amal hunsa pahukmuhu annahu in amna min zakarin wa khadha min farjihi hukima wa amal hunsa jeung anapun ari jalma malawading ya bahasana malawading kan di logatan ku malawading non malawading teh bencong tadi dicaritakeun teh nya banji hukmuhu maka eta ari hukumna hunsa nu malawading annau sanyanya na eta jalma nu malawading bencong in amna eta lamun bijil mani hunsa min zakarihi tina zakarna hunsa wa khada atawa haid hunsa min parji tina parjina hunsa ukima maka dihukuman non bibulugihi eta baleg hunsa. Jadi patokanna mah keukeuh lamun head berarti awewe gitu we. Iya. Lamun teu head berarti laki da moal kaluar ti dinya moal ajan bencong oge. Kapan ieu masih beungeutna panjang enak beungeut. Kana beungeut apa? Bukna panjang jiga awewe ayeuna lebay kumaha itu aya. Entong ditampo gerak-gerikna masalah balik mah. Coba koe kan itu ya. Susuna ge eueuhan. Deken bae rek aya rek eueuhan. Ngan lamun head berarti awewe gitu. Teu kudu pusing-pusing cuma nyarek dipariksa. Cabakeun. Mun aya tulalehan calu. Sama mungkin dia ayeuna lalaki head gitu kan. Jadi ya pain wujida maka lamun kapanggih naon salah sahijina aduh huma ada salah sahijina nya nu tadi teh antara head jeung bijil mani gitu dari awewe kan ada bijil mani awewe dan kan moal kos lalaki gitu enak kapanggih karena itu mentak tadi eta patokan teu jauh tidinya lah
Anu paling dikaharepkeun mah naon sifat awewe naon kayan headna. Lamun mah henteu head ieu teh bijil mani awewe lalaki. Da awewe kadang bijil mani awewe. Kan beda jeung lalaki. Bijil mani na lalaki mah bijil mah puguh. Matak lamun mah henteu head itu mah perlu diperiksa ke awewe apa lalaki lantaran bisa lalaki head bisa lalaki bijil mani bisa awewe bijil mani. Lamun geus head mah mutlak eta berarti awewe. Itu lamun teu head ieu mah ku bijil mani ieu kurang perlu dicarioskeun bencong ya. Lamun teu head lamun ku bijil mani awewe lalaki. Ukuran awewe jeung lalakina mah penting bijil mani geus dewasa gitu. Lamun head berarti awewe gitu. Epan tadi di luhur nah dina sisina patokanana teh kangge bijil mani mah bisa terap ka lalaki bisa terap ka awewe dina umur 8 tahun paling gancangna gitu. Nah kan jadi pokona mah keur bencong mah dina head we itu mah head. Mun head berarti awewe gitu. Soalnya kan Allah ngadamel teh burang jeung peutingna aya gerhana gitu kan. Awe jeung lalakina aya bencong gitu. Monggo berpasang-pasangan tapi aya leuwihna eta gitu. Tapi lamun ari jelema mah nya can pernah nempoan nya jalma mah ukuran bencong mu asli. Da kadang-kadang bencong teh teu asli jarang. Bencong mu asli kumaha aya duanana barang awewe aya barang lalaki aya. Tajal mama can pernah nempo itu nya can pernah. Lamun sato mah made doma aya. Nah, kan pernah nempo. Gitu. Doma. Aya. Eta duanana aya eta. Katanya di dari Abah. Aya duanana. Nongtot gitu. Nu awewena aya nu lalakina tah lamun jalma mah. Nah itu asli eta bencong kan gitu mah. Asli. Jadi barangna aya duanana. Tapi jalma mah kan. Tapi da jalma ge anu asli bencong mah aya duanana gitu. Aya carita. Ya makanya di mana-mana entos ukuran baleg kaindung bapana ngagaduhan kewajiban kangge nyarioskeunana ukuran balik misalnya ganti dak cenah meureun cek bapana teh anjeun teh ayeuna teh geus 16 tahun maneh teh geus baleg salat jeung teu salatna jadi dosa keur sorangan gitu. Nganu jadi kolot hanya cukup ngelingan ngagugu jeung teu ngagugu catatan kagorengan sorangan kahadean ke sorangan beda jeung samemeh baleg itu wajib teh di pasien uninga menjadi kolot teman tak kurang kudu apal supaya engke mere pandangan. Jadi dina cara ngadirikna ge beda anu lewat geus baleg mah. Lamun anu encan balik mah memeh ya can balik nah usia 14 tahun, acan 15 tahunnya head acan, bijil mani acan, ya karek 14 tahun berarti can balik tah. Dina ngadidikna aya pemaksaan. Maksa. Dititah gitu kita dipaksa, dititah salat itu dipaksa gitu. Nan margina da dosana ka indung bapana. Nah, entah saya dewasa non balik seumur 16 tahun untuk sholat hanya cukup ngelingan nya hari saya nama nepi ka deui pigawe tapi cukup ngelingan entos ya. Lantaran tos gaduh catatan masing-masing lamun buku catatan amal teh mah gaduh buku catatan masing-masing amal matak nu jadi kolotna hanya sebatas ngelingan. Depan dina
upami dina ukuran kadewasaan, dina ukuran cara berpikir ngadidik murang kali kan dina usia 13 kaluhur mah gitu nah dina cara ngadidikna 16 tahun nepi ka 20 tahun itu ngelingan terus tak ke 20 tahun dina ngelingan teh bari dihargaan pendapat usia 20 tahun kayak itu teh entong ayeuna nu jadi kolot abungkeun nu jadi kolot ka budak teh aya budak teh geus umur 25 tahun kekeh pendapat kolot teh kudu digugu kekeh baru tapi kudu dihargai itu pendapat budak jadi didinya dijadikan batu sharing gitu itu dina cara-cara ngadidik matakan lamun anu entos usia 20 tahun tadi 16 tahun kaluhur mah itu entong aya penekanan nepi ka naon ngaranna teh nepi ka gepeng cek pada bisa ieu budak teh dipres engeng dipasien kebebasan berpikir pendapat itu ya dihargai pendapat ngomong istrinya bising ke boga budak awewe di usia 16 tahun kaluhur itu entong terlalu tinggi ya tapi diatur tapi pasti diberi kesempatan ngobrol dihargai pendapatna supaya iya budak lamun aya masalah dina kahirupanna ieu budak teu ngobrol kanu sajen tapi no jadi curhatna teh ka indungna jeung bapana ngan lamun budak ku indung bapana geus teu nyaman teu betah di mah pasti hirup di luar lamun geus hirup di luar hese ngomong ge mata kitu aya carana ngadidik itu wajib mata dia wa'lam anau yajibu alal abai wal ummahati gitu kan kanyahokeun ku anjeun anau yajibu sanyanya kalakuan yajibu eta wajib hukumna alal abai wal ummahati ka indungna jeung ka bapana jeung ka indungna ala sabilil faril kifayati netepkeun kana berjalankeun fardu kifayah ta'limu awaladihim taharata naon ngajarkeun ka budak awaladihim ka pirang-pirang anak ngajarkeun wajib tah gitu itu kan kewajiban ngajarkan tapi aya batasan-batasan itu intina mah ieu budak tina usia 16 tahun ka ditu mah lamun mah aya masalah kumacarna supaya ulah ngobrol jeung batur ngobrolna jeung sa ka indungna atau ka bapana supaya ka kontrol margi kewajiban nu jadi kolot ka anak lain ngadidik lain ngabeano tapi ngawasi pengawasanana budak di pasantren keun ngajikeun tapi teu bener wae kaluar ulin aya naon atuh di mana ya budak teu betah di imah itu aya naon anggar kolot na heula awalna ge cenah danges dewasa yang 20 tahun keun mana we teu bisa kitu anggar aya kitu kieu maka kolot-kolot keneh gitu nyetak walaupun aya kebebasan tapi teratur dididik gitu. Kan sari-sarnya kajantanan dia nepi ka ya dongengna kieu we lah. Nepi ka aya budak awewe umur 18 tahun eta jam 11 aku lamprengan kene nepi ka di Pararon nya. Di Pararon ada 18 tahun berapa tahun teh? Ada 18 tahunnya jam 11 peting jam 12 tepo-tepo kungsi kanyaman jam 1:30 sana teh pukul lambrang aya naon ieu pan tanda-tanya ieu budak awewe ukuran 18 tahun jam 1:30 ke jam 1 tah hilap deui tah ieu cicing di luar ieu pan tanda-tanya teh aya naon di mana gitu pas survei ngobrol jeung diantara salah siji keluargana wah cenah ieu mah budakna teu ngagugu teu ngawaro nepi geus amokeun indung bapana ge geus tungtungna tadi antep bae ku indung bapana teh pangna budak terjadi teu ngagugu kitu kumaha cara ngadidikna berawal da yakin aya ngadidikna bener mah budak aya kasieun nurut
Jadi kan istilah tali ulur teh ya, sewaktu-waktu keras di mana kesalahan, gitu. Soal sebager, tanggapi, rengekeun cerita-ceritana ditanggapi, tong diacuhkan, tong dihare-hare kan supaya budak itu ngobrol, gitu. Kan lamun geus kegituan, kata budak awewe, aduh, siapa? Diberi, jadi lompat ke kidul. Aduh, cing deh. Rek dikit deh, ada budak batur aing teh ada melang nggak bawa goreng, gitu kan. Jam sabaraha harita ngundang-undang teh. Ah, ya jam 1 juga nanti. Aya. Aduh, teh apa teh harita teh can apa? Tah ieu budak sa. Anu cenah anu anyar pindah cenah ieu. Aduh, nah anu kieu cing tadi dia kakaraeun gitu. Pokoknya jam 10 mesti aneh, Pan. Mata lamun aya anu aneh-aneh gitu, urang wajib nyaram bisi picilakeun soalna. Anu ruang riung eta tempo kumaha wajib urang. Da kaboa dosa diantep. Ayeuna budak keur marejehna umur 18 tahun. Umur 7 tahun ruang riung narongkrong sejajaran. Itu tinggal ikan tuh. Naon nu ngariung naon. Barenu poe. Itu wajib ya. Lah orang teu bisa jeung teu mampu urang ngabubarkeun sok laporan. Maksudna naon bisi aya hal-hal nu teu diharapkeun gitu. Jenapa pada urang elingan saling elingan. Maka wajib ka indung bapana itu ngadidik jeung dia ulah jadikan kesombongan indung bapa teh. Sia cenah lamun mah kolot nyatu ti mana cara lain kitu teh. Dahar ti mah. Nya emang nu ngarejigan teh indung bapa gitu. Sok aya tah. Kerasna indung bapa jadi kesombongan ya budak kayaknya kesombongan indung bapa jadi budak teh sakumaha gitu. Sikapna segala rupana. Tungtung teh ngalawan ka indung bapana. Naon pangna ngalawan ka indung bapana? Berarti didikan manehna mata kitu ge gitu. Jadi entong nyalahkeun nya genting budak. Makana ti payun kan harus didugikeun. Kerjaman ruh mah di alam ruh mengakui kalau ruh kan mereka melaksanakan ibadah itu ya. Pas gubrag ka dunya are aya nu Nasrani, anu Islam, nu Yahudi, nu Majusi, eta akibat saha? Indung bapakna. Da budak mah pan suci. Setiap nu dilahirkan itu suci. Mailadu alal fitrah teh kan nya. Da lamun gorengna ieu budak berarti didikan indung bapana. Jam 5 sore diteangan eta budak. Kakak teh rekala naik jamu eta budak teh awewe di. Cinta taekan da ingat teh harita teh. Cinta taekan. Kumaha cek indungna teh? Maneh masih sugan anak monyet gitu kan. Pada jam 5 sore tataekan lagi tentang ngaji kan sugan anak monyet cenah. Cek teh meureun indungna monyet mata kitu kan. Menyebutkan anak monyet pan anak manehna berarti manehna monyet. Nah, itu. Jadi ya kade orang kayaknya bisa barokah budak teratur kan. Wajib orang ngadidik. Makanya dia kan anahu yajibu ala abai wal ummahati. Ngadidik salatna, ngajarkeun salatna susuci kan? Gitu. Jadi aya ketinggal di tengahna ga cirian nah. Dina iklam. Aya nu di kurungan iklam. Ya. Bisa dilogatan naik. Iklam wa'lam jeung kanyahokeun ku anjeun annahu sanyanyana kalakuan yajibu eta wajib hukumna alal abai ka bapakna kanu jadi bapak wal ummahati jeung nu kanu jadi indung ala sabilil fardi kifayati netepan kana ngajalankeun fardu kifayah. Udah gitu. Laletiknya. Fardu kifayah. Ta'limu naon ngajarkeun anak, ngajar ngaurukan awaladihimu capirang-pirang budak anakna
atau harata kana susuci kana wudu nah wajib kewajiban teh indung bapak wudu adu situ merenya ho itu iya nu jadi kewajiban utama teh lain ajeng alin indung bapana heula lamun indung bapana teu bisa maka pasantrenkeun gitu ai bisa mah di mah teu naon ai mampu mah wasolata jeung ngajarkeun kana salat wasairol sairi saroi jeung kana sakur sakarina tina pirang-pirang syariat sakakarina sanu sejenna maksudna ilmu agama nu sejenna ilmu nu sejenna itu wajib itu bacaan sholatna, bacaan fatihahna ari hayang didoakeun ku budak teh ke maot teh nya ai budakna teh diajarkeun ngadoa rek kumaha gerai urang memelang cenah hayang maot teh hayang didoakeun ku eta cenah budakna dididik teh kan heuh nya tah henteu nah wayahna we eta mah eta wayahna dan tadi dididik ngadoa jeung maehna ge meureun mata kitu ge tarang ngadoa ka kolot matak berakin urutan ya bapak kita doakan bapak tak sana ya. Atau budak teh karena di pasantren ke di ongkosan itu sami bae eta ngadidik jadi ulah anu diajarkeun teh sa ilmu non sakola we gitu mah ilmu sakola mah teu jadi jaminan kur hanya sebatas wawasan teu jadi jaminan napalna jadi keimanan tina sakola hungkul mah da keimanan mah tina agama memang penting ilmu di sakola sarwa tolabul ilmi ngan lamun mah teu dibarengan ku ilmu agama waduh cilaka pokoknya lamun difokusnya sakola langan hatena teu kaeusian keimananna teu kaeusian komo ayeuna ilmu sakola bari jeung dirongrong ku urusan harta engkeuna teh lain pokoknya didikan komo di pesantren bahkan ngadidik prihatin nyangu ku sorangan nyeuseul ku sorangan itu ya segala ku sorangan padahal ukuran dahar apal sekali dahar saleter secangkir separapat liter gitu lamun leuwih teh sakitu rewog lamun kurang teh sakitu gering gitu akur teh lah atuh dasar mah kitu kabeh eta di pasantren kitu ya ayeuna pasantren geunaheun ayeuna loba pasantren make naon ayeuna mah kayak kantin kan ayeuna mah atuh geunaheun mah teuing eta paribasa diajar ngaliwat bisa ngaliwat apa moal itu walau alam sih pasti aya model santai pasantren modern baheula mah atau bisa ngaliwat ngalasuluh jadi ente difokuskan karena pendidikan difokuskan karena anak karena ngahidmah kalau jadi guru keberkahan teh jadi guru difokuskan anak teu difokuskan karena otakna wungkul gitu ngahormatin jadi guru tabe kana jadi guru diutamakeun eta pentang ngaji nama di kebon inget teh ngaji cuma kan di kebon di sawah ngaji nyorogeun butuh ilmu jangan keur maju keur sampurkeun we gitu arek ngaliwat arek nyango kitu ke pan urang nang heula suluh tah pareuma kaleuweung ka kebon tangga kain atau tetangga gitu kan dia tua atuh eta makan genah Magicom genah ngan kagenahan eta kadang-kadang teu dimanfaatkeun loba kesempatan keur ngapalkeun teu dipake ngapalna genah gitu saresna mah tapi kualitasna beda gitu atuh merunseuna suluh base geura itu asa kumaha geura dahar hayang dahar lapar teu kuat rek ieu rek naon rek ngaliwat suluh base
Ya gitu. Di mana kira itu? Oh, tantangan anak mata pantas gitu. Lompatna kana hate. Bimbingan kasobara segala rupa perkara. Genah itu. Hujannya. Ya teh ingat kan ingat matan iya lain ke iya tah. Ngalah jengkol gerak. Nah, ti kobong teh ngalah suluh pan kalau ke gunung gitu tetep kan tonggohan kobong teh gunungnya nanya gitu ngalah suluh gitu. Tangga korek biasa kebun korek. Wah, iya heula di auran aya tangga korek di auran heula minyak tanah boleh zaman minyak tanah pan parae. Suluh hese cenah paehan heula tah sama tangga. Paeng geus paek panggu kan eta ge nu boga kontrakan ai paek mah teu naon ulah sok teh nuar anu hirup kene eta mah pelanggaran gede eta. Gitu. Oh, suruh kumaha ya wah teu loba dongeng gitu minyak tanah di teh auran minyak kan perang itu. Itu perang tangga itu ya wah geus garing nya dituar. Bebeja ka manor garing nah ai keur produk sari mah teu naon anu garing. Ulah sok teh nuar anu hirup. Wah, sebarang ge eta. Tapi tebalan nona tadi pasantren jara diajengan ya gitu. Nah itu mantak di pasantren mah alusna mah sanajan teh itu teu ngaji teh cicing ada pasin apa ya mungkin ngarengeulkeun kan ruang lingkup nah ayeuna mah geunah aya Magiko dahar tinggal ka kantin wah nikmat atuh sare bilik bolong tapi itu di Bogor kan itu pas santan masih kena belik barolong kan sokorunya diklede ya atau di luhur pan kobong gitu tuh pada repong bah itu gitu jika jabati tapi ilmu gena itu ilmu beda jeng anu di pasaran teh nararimat kitanya tembok apa gena gitu beda nah eusi kana hatena nakol kana hatena beda lah modern udah fasilitas negara renah gitu kan. Tapi di keberkahan ilmu nya. Lamun urang hayang berkah ilmu di kermasaran minimal hiji we heula. Indung bapana ngahormat kanu jadi guru atau budak, maka eta budak bakal boga ilmu nu barokah. Gitu. Ulah kos jeung musuh jeung ajenganna kok butuh ilmuna tapi ajenganna jeung musuh gitu ulah. Pahit peuheurna di pasantren gitu baheula. Beda jeung ayeuna mangarareunna ayeuna. Atuh. Nya. Nya di kantin ya lan. Di kantin ngaliwat. Kadang ngaliwat, kadang ieu. Kantin. Ada tempat sare geuna pada di tembok. Ada geuna gitu karena ampar hungkul lah. Aya kang baheula ngatalupuh bilik barolong pan jajalaneun lamun aya santri awewe lewat sok ngaroong gitu tah. Eta santri lewat naroong da bilik teh barolong atuh. Pengalaman atau pengalaman. Nah itu matak ku kapeurih mah insyaallah lah etanya. Ayeuna senang sagala senang aya ngaji mung gerak jadi naon hirup ke kaharepna. Geus mau ngaji-ngaji acan sedangkan ilmu agama itu nu paling penting. Gitu. Ilmu agama paling penting pokok. Maka mah wajib kan jadi indung mantak di dieu tandingan tah. Yajibu ala abai wal ummahati wajib ka bapana jeung ka indung ngadidik ka budak. Khususnya ilmu agama, bag-bagan salat itu paling penting nama. Gitu. Bag-bagan salat. Cara wuduna kumaha, cara salatna ruku sujudna kumaha. Gitu. Matak saur Imam Ghazali lamun hayang boga budak salat tinggal heula ti luhur. Gitu, anda instan cenah turunan-turunan urang ti luhur malawadi nya kahandapna teu minimal lah rada kurang gitu. Karena gorengna teh ngurangan. Ulah ti luhurna bangsat handap garong. Masa ada jadi generasi penerus nah itu karena goreng ngulah sok diturun-turun kan dah gitu. Nah lagi sebes semet manehna beta anu goreng-goreng na baik handapna yang nama alus meureun hayang alusna turun teh kumaha didikan pancek Al-Qur'an ya insyaallah nah Al-Qur'an gitu
budak itu fitro, setiap lahir ke dunia itu fitro. Masalah jadi Islam, jadi Majusi, Nasrani, Yahudi itu kembali ke anu ngadidikna nyaeta indung bapak. Nah, faidatun aredeji faedah itu sok tulis eta logata eta lan. Iza kilalaka di mana-mana ditanyakeun, dicaritakeun ka anjeun lam wajaba ala sobiya gharamatu lam wajaba nakunaon cenah wajib ala sobiya ka budak gharamatun naon ketempuhan ketemluhan al mutawfati pirang-pirang wargan diruksak dah. Eta di mana-mana dicaritakeun ka urang ya mah cerita tanya ka urang ka anjeun ya ka anjeun teh bahasa ulama gitu. Jadi lamun urang maca kitab aya kalimat seperti itu ka urang tuh teh madai kamari antu mina kudu ngimankeun anjeun. Maksudnya ka urang anjeun cek ulama kan urang. Soalnya urang pahareup-hareup jeung ulama maca kitab teh. Antu mina kudu ngimankeun anjeun, kudu ngimankeun maneh cek ulama berarti ka urang eta teh. Lain ka batur. Gitu, lain. Depan iya karya ulama. Antu mina kudu ngimankeun anjeun can berarti eta ulama nyarita anjeun di dinya teh saha? Urang gitu. Eta mata dia ge ida kilala kan di mana-mana ditanyakeun, dicaritakeun ka anjeun gitu. Kunaon cenah? Itu budak wajib eta budak dina ngadidik dina saglora sok kateumluhan. Gitu kan. Qala ulama tos nyadau ulama, paksa ulama bi raf'i kalamil anhu qul ku diangkatna kolam anu teh itu ya kultu ngajawab lagi al afalam salasatun ari pirang-pirang mutil qalamus sawabi kahiji saudak teh kolam sawabi kaiji kolam ganjaran wa kolam maikobi jeung kadua kolam siksaan wa kolam mutlapati jeung katilu kolam pirang-pirang ngeruksakan. Jadi intina mah hade jeung goreng na eta budak nu jadi kolot bakal kabagean gitu. Ayeuna kan dia nu dina masalah ganjaranan atuh kolot kabagean dina dewasa mah eta. Atuh ayeuna lamun masih goreng na ieu budak kolot bae kabagean gitu. Ayeuna karuksakan kita kolot bae kabagean. Jadi pada dasarnya sadayana bakal membuat murid kan jadi kolot mau bisa lepas. Gitu. Mata disebut indung teh biang sumber gitu. Mata lamun hayang menang ka bunga, hayang menang ka bahagia, teu kudu jauh-jauh kitu ieu. Indung bapa we bungahkeun. Jalma nu ngabungahkeun indungna hartana moal hese, jalma nu ngabungahkeun bapana derajatna bakal ningkat gitu. Nah, eta di mana kapanggihna? Atuh tina ngaji eta. Kan urang na kalam dunya nu jadi budak lahir na kalam dunya itu aya sababiah nu jadi sababiahna indung jeung bapa. Lamun hayang menang kabungahan, mun hayang kanikmatan, hayang kagenahan hirup di alam dunya atuh tinggal mulyakeun bae teh indung bapa gitu. Eta kudu susah-susah. Ngan lamun ilmu hayang barokah mulyakeun guru. Ngan mun hayang cilaka jauhan eta mabari yang cilaka.
Pan ieu mah cenah indung bapana ge geus beubeuk. Indung bapana ge geus maot. Ini mah kumaha? Atuh pekahadean mah da nepi. Kahadean mah. Gitu. Atuh doakeun be jarahan ku urang. Anu rek puasa nya. Lebih ke anu seolah-olah jarah sampai puasa seolah-olah wajib. Padahal mah wajib padahal mah kan pada atas kebiasaan gitu nggak jarahan dari lebaran gitu. Nah ai luar puasa luar Ramadan kemana wae gitu kan, ada nggak Jumaah atau cenah teh anu di dalam kubur teh nya atau gitu. Makanya tilu perkara itu tiba siksaan, ganjaran, karuksakan itunya makati kaindung bapana. Maka orang kudu nya gitu ngadidik teh. Sakolahkeun be, hayu sakolahkeun. Ngajakan ngaji henteu. Bapana kita bisa ngaji kumaha itu. Tempo ge raheg. Tempo we. Mata kamari kan dicarioskeun. Lamun sakola anak iya budak tujuan anak karena aliyah dunya karena gawe karena itu di mana menang gawe di mana eta nu kasebut penghajar agama. Mau peduli maju jeung mundur naga. Ayeuna kumaha agama mau peduli. Tesugan ngarencana agama sayang kieu yang supaya kemajuan di lemur di kamu minimal dina diri urang we. Moal hayang ningkatkeun husuna salat. Gitu. Moal hayang ningkatkeun pengetahuan agama jeung moal hayang nambahan amal ibadah. Paling hayang teh ningkatkeun gaji, nambahan gaji, paling kitu hayangna teh kana teh. Atuh kan eta penting, atuh penting keur di dunya ngan leuwih penting deui masalah agama. Naon bisa kitu? Di awal niat pendidikanana itu karena eta gawe hayo. Nah ulah antar ulah ngan selapkeun atuh keagamaan batiniahna keimanana supaya kabita jadi tolak ukur teh ahli soleh lain orang kaya tolak ukur teh tapi tolak ukur kehidupan teh nu saroleh ieu budak sekian tahun kaptalar alfiah ieu budak sekian tahun dawam tahajud ieu budak kakarek misalkan belasan tahun tapi alfiah itu tolak ukuran. Entong ieu budak umur 18 tahun gaji puluhan juta hayang bae kitu kieu. Urusan kita mau ngabungakeun anu jadi kolot. Jago lamun bae bisa ngabungakeun kolot. Eta kan cek ulama gitu, cek ulama. Itu geus dewasa geus balik gitu tuh tetep dibimbing. Di nol nepi ka usia balik mah itu aya didikan-didikan, tah ge kalipata bimbingan. Beda kan ngadidik jeung ngabimbing. Aya ngadidik rada disiplin, rada keras eta tah ge mah didampingi, diarahkeun. Dekati ketika salah tegur itu sikap bari dicontohan kumaha cara berpikirna kumaha. Ayeuna pendapat ieu budak teh sok tanggapi, tong pendapat budak teh harek-harekeun. Aya budak masukan hargai, pendapatna hargai. Tangke budak teh kitu kan moal kaluar nyarita teh itu pasti kakolot heula. Tak bising kayak baroga budak ya. Anu jadi tolak ukur itu kesolehan. Lain kabeungharannya. Tolak ukurna teh. Batur geus bisa gawe anu-anu lah nu kitu mah teh kudu carita-carita. Moal ngajin kabungahan gara hekna nya katingalina unggul padahal mah rusak. Kabatin kolot teh. Tapi tolak ukuran kasolehan. Dawam wuduna ya budak usia dawam malaikat lu kabita aya budak. Ya budak usia sekian tahun dan sampai ke Al-Qur'an teh geus mantap aya. Jadi berusaha diarah ke gitu. Jadi ada kewajiban eta.
ulah diarahkeun ka dieu we urusan gawe kudu ka diarahkeun kudu kan ari masalah pendidikan agama anu jadi pokok pendidikan itu lain pendidikan nu jadi pendidikan agama nu jadi pokok indung ka budak pokokna mendidinya eta nu jadi pokokna budak teu bisa salat budak teu bisa ngaji budak teu sanu dosa indung bapana tapi budak teu bisa bahasa Inggris mah jadi dosa gitu kan dosa indung bapana yang budak teu bisa bahasa Inggris moal tapi teu bisa salat teu bisa ngaji gitu kan bisa cenah maca yasin ge bingbing maca yasinna bisa na teh nah kumaha tajwidna makhrajna gitu itu ku indung bapana dibimbing teu bisa indung bapana pasantren aya itu ayeuna carana sagala rupa perkara itu nya dina ibadah dan minimalna rukun Islam jeung rukun iman gitu nu kamari teh tos didogikeun minimal eta diterapkeun kumaha jadi kan kalau tes balik tah berpikiran pasti mulai dewasa aya budak keluar di pesantren sabar ieu budak cenah ieu teu balik we teu dewasa we cara berpikirna kumaha we itu ya ya budak pandidik di pesantren tinggal tanya orang kanu jadi guru eta budak kumaha urang cara ngabimbing na budak kumaha gitu balik deui kanu ngadidik otak tuh da gitu ditegasan kan dia tah udah paling bangga ada teh cuma bisik katanya bisingkin raga budak ya rasa gituan sementawisnya masalah cerita balik gitu jadi usia balik itu ukuran 15 tahun bikin lalaki jeung awewe lamun bijil mani terus usia 8 tahunnya terus balik lamun awewe usia 8 tahun terus head usia 8 tahun berarti terus balik lamun dewasa kumaha can puguh dewasa mah naon sabab kadewasaan itu aya dina sikap perilaku tindakan aya dina pikiran katemponan di dinya kadewasaan mah itu sanes dina usia dewasa mah yaitu balik mah eta mah hanya batasan dina catatan amal ibadah gitu apakah anu jadi kolot leupas karena dewasa jadi kan bimbingan mah henteu leupas gitu terus nepi ka mana gelantaran nggak kewajiban karena ngadidik ulah diantep tapi dibimbing diarahkeun diperhatikeun gitu karena naon karena perkara jalan-jalan piarahan sikapna segala rupa perkarana ayeuna dina masalah keimananana kumaha itu kewajiban itu jadi itu cukup dina bahasan balik itu cukup nyerangkeun tadi notel henteu tapi kewajiban kolot didinya tah nyaan gitu henteu lepas budak geus balik ieu dan baik cenah eta mah balik mah catatan seorang atuh teu bisa kitu bae eta aya kitu kita mau kolot-kolot keneh gitu eta saya mulai ditaroskeun mangga bisa mulai taroskeun perkawas eta dalam lamun dina didikan ieu henteu ditegesan nya semua tantangan zaman ke depan itu lebih gede tantangan. Aya bahasa kieu nya ya. Ngadidik kolot ke anak lain berarti anak supaya loba duit. Katanya, sebenarnya didikan kolot ke anak lain supaya anak loba duit, loba harta, loba banda itu lain. Tapi ngadidik ngakolot ke anak itu supaya anak mampu yang harapan tantangan ke hareup gitu. Jadi aya ilmuna ketika tantangan kieu ilmuna tantangan kieu ilmu eta
nu diterapkeun ka budak teh keunaan. Ya lain supaya anak loba duit supaya teh wah yakin ditinggalkeun eta kolot. Moal di waro, moal di gugu ketika kolot cita-citana kadinya. Ya, kolot cita-citana teh naon supaya budak teh loba duit, usahana lancar, dijojo-jojo gitu-gitu terus tanpa dibarengi ilmu agama. Ketika sukses ya budak pasti ka kolotna kurang penghormatan. Mangga bae. Mangga gugu kalau kemudian sebuka duit. Kau mau jadi kolot dibiayaan di ku anak. Jadi raja anak tuh. Wallahu alam bisawab.